terutama 4 sahabat anu bergelar khulafaur rasyidin sampai di alam ku Rasul. Kumaha pangalam Rasul kana 4 sahabat tadi? Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, para sahabat-sahabat kaula, terkhusus 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kan nujum, lir saibarat bintang anu gemerlapan di langit angkasa. Bi ayyihim muqtadaitum, nu mana bae urang dek nuturkeunana Sayyidina Abu Bakar tah, Sayyidina Umar tah, Sayyidina Utsman tah, Sayyidina Ali, ihtadaitum, pasti para sahabat-sahabat kaula saur Rasul bakal jadi sinar petunjuk pikeun anjeun nuturkeunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min sunanil mursalin wa ja'ala lahum hafadatan wa banin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yadhkuruna Allah dzikran katsiran. Papunten ka operator sistem eho tambihan sakedik. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayah tammimil ayah. ولذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تناكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صاحب متن الزباد walimatul urshi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udrin tajib wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min sawmi naflin afdalu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin wala'allana minal 'amilina biqalbin salim walhamdulillahi rabbil untayan puji anu lestari urang sanggakeun ka Allah Rabbil Izzati. Shalawat beserta salam mudah-mudahan salilana terhadiahkan ka seorang insan anu berbudi Kangjeng Nabi anu sejati anu diutus ku Allah ka tengah-tengah urang sadayana sebagai rahmatan lil alamin, nyandak tugas diantarana basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Kalayan pemugia lulubiran rahmat sinarang salamna mudah-mudahan diwasalkeun kana urang sadayana selaku pengikut agamana hatta ya'tiya amrullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin segenap para alimil ulama wal asatidil kiram, wabil khusus kasepuhan urang anu tiranca pinang. Mudah-mudahan senantiasa ditambih nikmat barokah beserta kemuliaanana, amin. Oke sami anu kucisim kuring dipihormat kalian sami ditedak doana
ka para tokoh agama sa kampung Sukamaju, wabil khusus ka Al Mukarram anu tadi alhamdulillah parantos nyampaikeun sambutanana atas nami Sohibil Hajat. Mudah-mudahan senantiasa ditambih nikmat barokah beserta kemuliaanna, amin. Para aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW numawi aya, mudah-mudahan para aparatur pemerintah desa urang senantiasa dipaparin kekuatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dipasihan kasabaran pikeun ngalaksanakeun tugasna, amin ya Allah ya Rabbal. Oke sami anu budi simkuring dipihormat para tokoh masyarakat beserta masyarakatna, wabil khusus Bapak Sohibil Hajat nyaeta Bapak Rohadi sekeluarga besar nu dina saat ayeuna mantena selaku Sohibil Wasilah urang tiasa berkumpul bersilaturahmi dina acara pangaosan walimatun nikah. Urang doakeun mudah-mudahan ieu hajatna aya dina kabarokahan, amin. Oke urang kalihna anu mungkin enjing baris diakad nikahkeun mudah-mudahan dilancarkeun, amin. Geus saparantosna diakad nikahkeun mudah-mudahan saparantosna diakad nikahkeun ditikakeun sah menurut agama sinareng nagara, mudah-mudahan seorang suami siap menjadi nahkoda dan istri siap membentangkan layar dalam mengarungi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal. Oke tegakantun para donatur, para palawari anu parantos nyukseskeun acara Bapak Sohibil Hajat sakeluarga. Mudah-mudahan sagala naon anu parantos dikorbankeun baik pikiran, tenaga, bahkan sebagian harta masing ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Di antara nami anu tercatat dina Asmaul Husna nyaeta Al-Wahhab, artina Allah adalah zat anu seueur masihan nikmat leres. Allah teh rupa adalah zat anu maha seueur masihan nikmatna leres. Usaking seurna nikmat pamasih Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata bupa eta nikmat Allah arek dihitung sekalipun nganggo kalkulator anu paling canggih sadunia, la tuhsuha niscaya mau sampai ka hitung kunaon saking seueurna nikmat pamasih Allah Subhanahu. Maka Syekh Athaillah atanapi Imam Athaillah dina sebuah kitab hikamna, sebuah buah pemikiran tina Imam Athaillah ngaranna kitab Al-Hikam. Eta Imam Athaillah masihan ayat dua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala anu secara ijmal, secara umum ku Allah dipasikeun kana makhluk manusia. Diwartoskeun ku Imam Athaillah dina kitab hikamna, ni'matani ma kharaja mawjudun minha wala budda li kulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Wahai masyarakat urang Sukamaju, dangukeun ku urang sakabeh bahwa Syekh Athaillah ngadauh ni'matani aya dua nikmat Pak, ma kharaja mawjudun minha anu seluruh makhluk anu dicipta ku Allah mual sampai terlepas dina dua nikmat anu ieu. Wala budda li kulli mukawwanin minhuma, termasuk mau tidak mau alias pasti bakal terjadina karena makhluk anu imkan ayana tegasna makhluk anu geus ngawujud ayana pasti kagarap kasaba kagarap dua nikmat anu ieu. Nikmat anu mana? Hiji aya anu disebut nikmat ijad, anu kadua aya anu disebut nikmat imdad. Dan kenapa hiji disebut nikmat? Nikmat bu, saya pakai kerudung pink kunan kikianan bae. Hiji aya anu disebut nikmat ijad, anu kadua aya anu disebut nikmatul imdad. What the meaning of nikmat ijad? Dah kesurupan Pak. Saya kira kabanyu laka kue yang kenen. Apa maning anak banyak anak kue? Tambah lancar ngomongnya Pak.
Nansih anu dimaksud nikmat ijad. Nikmat ijad teh Pak, nikmat wujud ba'dal adam ayana urang santos teu aya. Atanapi wujud bainal adamain ayana urang kacepet ku dua eueuh. Tadina urang teu aya, kiwari aya engke bakal teu aya deui pupus ngaranna. Nah, ibu jeung bapak, ya orang aya di alam dunia, orang suka maju, aya gumelar orang suka maju. Ku Allah diberi nikmat ijad, wasilahna indung jeung bapak. Etalah nikmatna Allah Subhanahu wa taala nu kakurung ku basa ijad. Tidak tadina urang teu aya, kiwari aya engke bakal teu aya deui ngaranna ma pupus teh ngaranna. Lamun baik ya nikmat ijad ku Allah bupa arek dicabut, dina harti ya nikmat wujud ku Allah arek dilengitkeun tina makhluk nu ngaran manusia, pasti seluruh makhluk anu bernyawa bakal ngarasanan maut. Mana buktina? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh anu bernyawa dha'iqatul maut pasti bakal ngarasakeun pupus maut yang ngaran. Kullu man 'alaiha fan, seluruh makhluk anu jadi pangeusi langit, jadi pangeusi bumi, fan bakal binasa, bakal rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, anu maha langgeng salanggeng-langgengna teu aya wates wangeunna adalah zat Allah anu kasifatan jalal jeung kasifatan ikram. Amin ya Allah ya Rabbal. Etalah nikmat ijadna Allah Bapa. Sadayana kagarap ku nikmat ijad. Nu Islam diwujudkeun ku Allah leres, nu teu Islam diijadkeun alias diwujudkeun ku Allah leres, nu munafik ku Allah diijadkeun alias diwujudkeun betul, nu teu munafik geh nu soleh diwujudkeun diijadkeun ku Allah Subhanahu. Etalah nikmat ijadna Allah. Termasuk syaur Imam Athaillah, di antara nikmat anu ku Allah dipasikeun kana makhluk peninggalan manusia aya anu disebut nikmat imdad. Nikmat cenah cenah Bu, nikmat imdad. Lamun nikmat ijad mah adalah nikmat wujud ba'dal adam ayana urang santosna teu aya. Ari nikmat imdad mah nikmat untuk melanjutkan kesinambungan hidup manusia. Sabada orang diwujudkan ku Allah dengan fisik anu sakipohara luar biasa. Mun lalaki mah kasep, mun awewe mah geulis, bahkan aya nu teu geulis nu kasep-kasep acan. Diijadkeun ku Allah. Apakah Allah berhenti memberi nikmat ijad ke manusia? Henteu. Ku Allah dilengkapi nikmat urang kalian nikmatul imdad. Nikmat imdad itu adalah nikmat untuk melanjutkan kesinambungan hidup manusia. Urang ku Allah diberi akal, diberi lisan, diberi hati, pikeun berpikir merenungi ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Parantos kamaklum ku urang di antara nikmat imdad teh adalah kesehatan fisik, tercukupina kebutuhan biologis berikut mental spiritual. Hal anu samodel kitu teu aya jabi iwal jadi tanda ialah adalah bukti kekawasan Allah. Mun di langit aya tanda kekawasan Allah, di bumi aya tanda kekawasan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Buka punten, ternyata di diri urang ge aya tanda-tanda ayat kekawasan Allah. Afala tubsirun, naon tah di urang teu mikir mun di awak urang teh bakal jadi kajian ilmiah teu aya hiji ilmu oge nu teu bisa ngagarap jadi bukti lamun di awak urang teh aya tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Urang ku Allah diberi akal, akal ieu urang supaya bisa memilih mana halal mana haram leres. Urang ku Allah diberi lisan pikeun ngucapkeun tanda-tanda kekuasaan Allah. Urang ku Allah diberi hati pikeun tafakur, pikeun tadabbur, pikeun narima ilmu, pikeun meresap ilmu, termasuk bisa nyimpen ilmu Allah Subhanahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun punten, ternyata di awak urang teh jadi bahan kajian ilmiah, jadi bukti mun di awak urang teh aya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Di antara nikmat imdad adalah bentuk nikmat kesinambungan sabadana Allah, masih nikmat ijad. Urang ku Allah ditakdirkeun dina peuting ayeuna sehingga orang bisa bersilaturahmi ieu teu aya jabi melalui nikmat imdadna Allah. Leres Pak, percanten mun ieu teh nikmat imdadna Allah. Urang bisa kumpul ayeuna ieu jadi bukti mun Allah merek
kekuatan karena orang supaya orang bisa bersilaturahmi melalui nikmat imdadna Allah, sehingga orang bisa bersilaturahmi ngaji babarengan dina acara pengawasan walimatul nikah. Ia patut disyukuran ke orang ibu jeung bapak, sebab ini nikmat anu pohara sangat gede luar biasa, di mana orang mah ditakdirkan ku Allah masih bisa nyaksikan ataupun bahkan ngalaksanakan salah sawieu syariat Kangjeng Rasul nyarinya eta pernikahan, di mana ieu bu pak di sebagian wilayah mah syariat pernikahan teh alias pernikahan awewe jeung lalaki, lamun lalaki terus nyampe kana had syahwat, awewe terus nyampe kana had syahwat, aya rasa bogoh, maka silahkan saling melampiaskan syahwat tetapi lewat gerbang pernikahan. Ieu tradisi syariat model kos kieu teh bu pak di sebagian wilayah mah geus teu zaman. Cek batur mah ieu nikah antara lalaki jeung awewe geus teu zaman pak, katinggalan zaman cek batur mah. Terutama ku komunitas LGBT. Apal LGBT bu? Apal bapak LGBT? Mang santri apal LGBT apal? Apal we siapa? Anu teu apal heran aing mah. Bu, pak pandil akidah Ahlussunnah wal Jamaah mah punten 1000 punten. Lamun lalaki geus nyampekan had syahwat, awewe sami geus nyampekan had syahwat, kari-kari saling bogoh, maka cek Rasul silahkan anda saling melampiaskan syahwat tetapi lewat gerbang pernikahan. I syariat model kos kieu teh anu jelas aya dina nas Al-Qur'an. Cek kelompok maneh nama geus katinggalan zaman, mun lalaki nikah jeung awewe, awewe nikah jeung lalaki cek maneh nama katinggalan zaman, terutama ku komunitas LGBT. LGBT mah elna lesbi, G-na gay, B-na bisek, hampura lain jorok ya keur ngaji mah. T-na transgender, kurang bahas mudah-mudahan itu hidayah ti Allah. LGBT nomor kahiji lesbi. Lesbi eta bikang bogoh kabikang, naudzubillahi min. Di urang mah meunang di dia di binuangan Sukamaju dimuncul teu aya ari bikang bogoh kana bikang mah, tapi tuh di daerah Batur pak sampai eta maksiat merajalela, bahkan dilindungi ku oknum kepolisian, dibekingi pak, naudzubillahi min. Lesbi bikang bogoh kabikang rek ngarepkeun martabak meureun. Na'udzubillah diangkat nikahkeun pak. Kumaha dalilna? Jangan ngomong-ngomong dalil agama, yang penting suka pada suka. Na'udzubillah min. Maka tempo kaum Nabi Lut alaihi salam, kulantaran kaum Nabi Lut doraka ka Nabi Lut, jadi pihare pedulikeun dakwah Nabi Lut alaihi salam, langsung Allah diporak-porandakeun, diantap, disiksa kaum Nabi Lut kulantaran beuki ngaliwat hampura nyolok lain kana tempat gitu be pokona mah, supaya gampang kaharti gitu. Bikang bogoh kabikang, lesbi. Nomor kedua gay, lalaki bogoh kalalaki. Teh kadu gatrik. Naudzubillah. Mantap pak, urang manggeus mendingan ngaji di lembur bae panya mang santrinya. Urang manggeus ngaji di lembur bae ulah terprovokasi ku pergaulan teu pararuku lah kumaha zaman kuring pemuda-pemudi kudu mah tauhid kudu dibenerkeun. Ngaji di lembur bae urang mah nya, di lembur tauhidna lempengkeun pikina keur dibeberesnya mang santrinya. Ngaji di lembur bae urang mah ngajina utawi kobongna tihang awi barokah syekh sekali dae, ngajina utawi kobongna barokah santrina beuki ngopi terus komen ketik bae lah itu nama. Urang mah alhamdulillah ku Allah ditakdirkan insan anu berbudi, insan anu mempertandakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anu bermadhab kana Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillahi rabbil LG lesbi gay kadituna aya bisek.
bisek mah lalaki manusia punten tepuas jalurkeun syahwat kana manusia, awewe tepuas jalurkeun syahwat kana lalaki. Begitupun sami lalaki tepuas jalurkeun syahwat kana awewe, akhirna satoa jadi sasaran embe diperkosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Mantap mang santri ulah aneh mun kieu aya embe rareuneuh. Ari awak embe aya bulu mirip-mirip jalma bener gitu. Ulah aneh di batur mah aya bukti sumpah ulah lain ngomong bohong. Lantaran kapablasan moral manusia gitu. Ya nu teu aneh mah nu lain Islam teu aneh ulah mah nu aneh ge KTP-na Islam bahkan boga 3. Tapi kunaon sampai ngedukung LGBT. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Bisa jalma teu kuat jalurkeun syahwat kana manusia akhirna foto. Lain ditiir tak fotoknya. Mending dipanggang. LGBT adi tu nante coba Mas Andre, transgender. Jadi tanuk itu hadirin batuk ngaran laka seprit itu transgender. Kembali ke lab. Transgender mah manusia menerima takdir jenis kelamin ketika pas dilahirkan akhirnya dirubah jenis kelamin. Eta transgender. Lalaki menerima takdir ke Allah ditakdirkan jadi laki akhirnya disalin jadi awewe. Awewe ditakdirkan jadi awewe menerima takdir akhirnya disalin jadi lalaki. Teori bukti aya, bahkan teori aya fakultas kedokteran anu ngahalalkeun salin kelamin. Dalilna kumaha? Nu penting suka pada suka. Quran mah teu dipihare Pak. Maka ulah tenang-tenang adab Allah bakal geula turun. Na'udzubillahi min transgender. Maka punten aya artis ngaran Lucinta Luna. Apalan dibes ya mah. Meureun aya barayana di dina. Dipenjarakeun kuring. Aya artis ngaranna Lucinta Luna. Asli nama lalaki Pak eta. Lempang ka Cina. Manukna dipencit. Endogna dicacag bener. Laju tengahna di badan lolongkrang. Laju anu nanya ka kula eta kiai ngeunah tante. Aduh Allah walam. Atuh kieu bae lah eta nu matak ngeunah karedok lantaran aya kacangan. Eta ge meureun kira-kira gitulah. Masya Allah tabarakallah bu LGBT merajalela kieu di mana-mana. Kiai geus menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kulantaran oknumna nu melindungi hese jeung hese bae mantap urang manganuhunkeun we kana ulama geus amar ma'ruf nahi mungkar leres. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Di saat fitnah akhir zaman terjadi, maksiat merajalela di mana-mana, maksiat anu gede sehingga tidak bisa dibendung ku hadna. Teu aya jabi urang masyarakat anu laleutik, anu teu bisa daya teu upaya menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Urang mah ngadukung para guru-guru urang anu di leluhur negakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Lamun guru urang di luhur negakeun amar ma'ruf nahi mungkar, urang mah ngararapih ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Di saat fitnah akhir zaman terjadi, kurang diamanatan ku Rasul. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Fa'alaikum bisunnati. Cak Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah di akhir zaman bakal sumarambah, bakal merajalela. Wa yana kitu cak Rasul fa'alaikum bisunnati. Cakal panggah cak Rasul sunnah kaula wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin, termasuk cakal panggah sunnah-sunnah para sahabat kaula. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Mahdiyyin anu yakin para sahabat kula teh akan menjadi sinar pituduh pikeun anjeun anu nuturkeun.
Usaking gagah dari para sahabat Rasul terutama 4 sahabat yang bergelar Khulafaur Rasyidin sampai di alam ku Rasul. Kumaha pangalam Rasul kan 4 sahabat tadi. Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, para sahabat-sahabat kaula, terkhusus 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kan nujum lir saibarat bintang anu gemerlapan di langit angkasa. Bi ayyihim muqtadaitum, nu mana bae urang dek nuturkeunana Sayyidina Abu Bakar tah, Sayyidina Umar tah, Sayyidina Utsman tah, Sayyidina Ali, ihtadaitum, pasti para sahabat-sahabat kaula saur Rasul bakal jadi sinar petunjuk pikeun anjeun nuturkeunana, karena yakin para sahabat mah adalah cerminan tina pribadi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi, terutama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cek hiji kil terutama Sayyidina Ali, lantaran Pak Sayyidina Ali mah Sayyidina Ali mah selain sahabat Kangjeng Rasul sekaligus menantu kana Kangjeng Rasul. Tina ieu jadi dalil bahwa kepribadian zahir batin Sayyidina Ali leuwih deukeut kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di alam eta Sayyidina Ali ku Nabi Muhammad kumaha pangalemna? Ana madinatul ilm wa adiyun babuha, ana madinatul ilm wa adiyun babuha, ana madinatul ilmi. Cek Rasul kula teh kotana ilmu, seluruh ilmu berpusat tina kaula. Damuhun Rasulullah berbicara wahyu panen wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali sahabat kaula cek Rasul minatu kula cek Rasul babuha adalah pintu tina pirang-pirang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap wajar dek wasan hijib nu mana oge mang santri, wajar ta urang kudu tawassul hadrat heula ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di alam eta sahabat ku Rasul, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, nu mana bae sahabat kaula nu deuk dituturkeun ku anjeun ihtadaitum, pasti bakal menang petunjuk anjeun nu nuturkeun para sahabat kaula teh. Mana buktina? Terbaheula aya sahabat pernah ngucapkeun sumpah ila, sumpah sarakah kanu janten pamajikanna. Riwayatna kieu, meureun pasea eta sahabat jeung pamajikanana sehingga eta sahabat maeta ngucapkeun sumpah sarakah, sumpah ila. Bahasana kieu, wallahi la uti'uki ala hinin, wallahi la ujami'uki ala hinin, ya zaujati, wahai pamajikan kaula, la uti'uki ala hinin, la ujami'uki ala hinin, demi Allah moal sampai kula ngajima maturan hees kana anjeun wahai pamajikan kaula. Eta sumpah ilah karena sumpah sarakah. Mantak lamun pasya ulah sampai ngomong kadinya. Ulantaran aing ngomong geus kabablasan ieu sahabat anu ieu teh teu apal kana hukumna. Ari haranga mah teu bisa disampaikeun Pak. Haranga mah haranga bae hayang ngawadang. Ngan ulantaran gengsi geus ngomong kitu kabingungan. Akhirna dongkaplah ieu sahabat anu sumpah ilah teh ya. Karena sahabat anu pertama nyaina Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dongkaplah eta sahabat karena Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya sahabatu Rasulillah. Waalaikumsalam. Anu di mana dia? Disuka maju. Maksud dongkap tadi Sayyidina Abu Bakar kan punten ya junjungan ulah teh monggo nama kapoekan geus ngalaksanakeun sumpah ilah, sumpah sarakah bahwa ulah teh moal kudu ngamaturan hees, moal kudu ngajima kana pamajikan kaula ala hinin sampai kana waktu anu ditentukeun. Man eta hinin dina ilmu nahwu ala kalimat isim mubham. Kalimat isim pun tanya zaman mubham, zaman anu maknana samar teu dibatas ku waktu sampai iraha hinin teh. Monggo nama ieu punten junjunan dongkap jisim kuring ka diarek naruskeun hukum eta kula ngomong kitu moal ngawati moal ngajima kana pamajikan kaula sampai kana waktu anu ditentukeun. Punten junjunan pangjelaskeun eta didinya hin didinya zaman didinya sabar halila wajina waktuna wahai junjunan. Kumaha Sayyidina Abu Bakar Pak Bu anjeun masyarakat eta ngomong kitu pan hinin dirinya teh saumur hirup.
kaduhung amat moal marende pamajikan jaulah cenah dendana saumur hirup cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah neta junjunan itu bisa dikurang gitu tapi saat kita tembus hukum nak kudu gitu sekali sumpah karena pamajikan mau kudu marende sampai baik ulah kudu marende pamajikan cek Sayyidina Abu Bakar. Berangkatlah kita sahabat datang karena sahabat anu sejen deui dongkaplah karena Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai sahabat, wahai junjunan Umar bin Khattab, mungguh nama kula di dia sumpah sarakah bahwa kula teh moal kudu ngaji mak ngawati kana pamajikan kaula sampai kana waktu anu ditentukeun punten junjunan. Mungguh junjunan mah barah tah hinin didinya da kula naros kana Abu Bakar Sidin Abu Bakar bawa hinin teh saumur hirup. Oh cenah lila teh inta macik Sidin Abu Bakar. Cek ulama tah hinin didinya 40 tahun. Jadi mulai anjeun sumpah ila tungguan 40 tahun geus bae 40 tahun mangga geurana ngaji mak pamajikan deui mah. Nah, di mana mending cari ngapret 40 tahun cenah ieu. Kaburu aki-aki. Kulantaran penasaran bupak berangkat deui kana sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai sahabat, wahai junjunan punten kula geus datang kana Sayyidina Abu Bakar, geus datang kana Sayyidina Umar bin Khattab. Kula ieu dongkap kana anjeun junjunan wahai Sayyidina Utsman bin Affan. Naroskeun sakin didinya sakumaha sih? Oh, ceuk ulamah wancina satahun. Rada mending cenah ieu mah satahun. Ngaleutikan. Barang dongkap ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punten Sayyidina Ali menantu Kangjeng Rasul. Kula ngucapkeun sumpah kana pamajikan moal kudu ngaji mak ngawati marende pamajikan sampai kana waktu anu ditentukeun alias waktuna tertentu. Ai maksud junjunan sabar asih di dia sahin didinya. Oh cek Sayyidina Ali mah sahin didinya cek ulama sapoe sapeting ukur 24 jam. Tah cocok ceng ari kieu mah ya. Tinggal nungguan jam 4 sore deui cenah. Tapi kulantaran geus menang jawaban ieu sahabat nu sumpah ila teh penasaran mah tacan anggesan Pak punten dongkap kana kiyaina sakiyaina Kangjeng Rasul. Sebab tina guru tina opat sahabat adalah Kangjeng Rasul. Didongkapkeun Rasul punten. Ya kula pernah sumpah sarakah kana pamajikan bahwa kula teh moal kudu marende pamajikan sampai kana waktu ditentukeun. Kula dongkap kana Sayyidina Abu Bakar cenah waktuna saumur hirup pan kula prin Rasul kula ieu ngampletkeun engki carana. Dongkap kana Sayyidina Umar bin Khattab cenah waktuna 40 tahun da mending bisi kula panji tengah jalan cenah Rasul. Dongkap kula kana Sayyidina Utsman bin Affan wancina satahun. Ai dongkap kana Sayyidina Ali Rasul ngan wancina 24 jam. Nu mata Rasul nu kudu pula dituturkeun tah. Maka cek Rasul ashabi kan nujum. Para sahabat sobat kaula lirsa ibarat gemerlap bintang di lautan bi aihim muqtadaitum. Anjeun nu mana deui dituturkeun tah ihtadaitum pasti bakal jadi sinar petunjuk. Lajeng pilih nu mana? Dek milih Sayyidina Ali Rasul sampai sapeting. Geus anjeun jam 4 sumpah ila ke jam 4 sore deh. Nah, bebas geura bae deh cukup. Alhamdulillah. Eta lah Rasul Pak punten sahabat diniptakeun hukum teu sakama-kama atas berdasarkan istidlal tina nas Al-Qur'an. Punten sarebu punten. Dipanggil dina suatu riwayat eta 4 sahabat ku Rasul didakwa, disidang. Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ta'al hadir. Coba anjan di mana dalilna cek Rasul Sayyidina Abu Bakar wani ngahukuman lamun sahih eta ada saumur hirup. Punten Rasul kula teh bal wani ngahukuman mun sahih eta saumur hirup pan aya dalilna dina Al-Qur'an. Coba bacakan cek Rasul. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ada mirip-mirip jempuro tadi ya. Eta jawabannya mohon Rasul sadaq tak bener anjeun wahai Abu Bakar bener jawabannya. Dipanggillah Sayyidina Umar ibni Khattab. Wahai Sayyidina Umar anjeun wani ngahukuman lamun sahih eta adalah 40 tahun. Mana dalilna? Sami Rasul kula geh dalilna tina Al-Qur'an. Coba bacakan ayatna. Hal ata 'alal insani hinun
من الدهر حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. Rasul leres sadaqta bener anjing ge sarua bae eueuh usaha. Dipanggil Sayyidina Utsman ibn Affan, wahai Sayyidina Utsman bin Affan, di mana anjeun menang dalilna, anjeun ngahukuman lamun sahid eta adalah satahun. Sami Rasul jawaban kula ge tina Al-Qur'an, tu'ti ukulaha kullahin. Punten Rasul pan eta satahun jarakna aya 12 bulan. Leres Rasul mohon leres pan eta musim buah genep bulan sakali mantak eta terpunyak dari latidinya sodak tak anjir yang bener. Dipanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dipanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali, di mana anjeun menang dalil lamun sahih teh adalah sapoe sapeting. Sami Rasul kula ge dina Al-Qur'an, mana dalilna? Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Kabeh para sahabat teu aya salah alias bener kabeh, sebab ku Rasul sadaqta anjeun bener teu aya, Rasul teu aya ngomong salahna. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mata wajar buka lamun opat sahabat ieu alias kagelaran kapangkatan khulafaur rasyidin adalah seorang manusia anu yakin ku Allah diasupkeun kana surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan urang sadaya kasafaatan para sahabat Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Terus ya terus. Terus ya terus. Masih kuat. Kula tadi ngocoprak we tadi rada garing. Rek mulanya, ngalautnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Anu sabenerna ieu syariat pernikahan tos diisyaratkeun ku Allah ketika diciptakeun anak manusia pertama yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Pangandika Allah dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. Dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayah haytam min al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia anu ngaku iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu rabbakum, takutlah anjeun kabehan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anjeun teh kudu sieun, kudu takwa ka pangeran anjeun. Nu jadi pertanyaan, bu pak, pangeran anu model kumaha anu kudu dipake kasieun ku urang? Dijawabanana alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos nyiptakeun urang tina nafsi wahidah. Anu dimaksud ku nafsi wahidah di dieu para ulama ditafsir ngeusian nafsi wahidah teh adalah Nabiullah Adam alaihissalam anu kapangkatan abul bashar, bapana tina seluruh hamba-hamba manusia ciptaan Allah subhanahu. Kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun urang tina nafsi wahidah, tegasna tina jasad Nabiullah Adam alaihi salam hasil pernikahan jeung Siti Hawa alaihi salam. Ieu jadi bukti mun Allah teh kawasa. Ayeuna eta mah contona gampang teuing. Allah kawasa tuh tempo Nabi Isa alaihi salam, seorang rasul, seorang nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala anu dilahirkeun tina rahim Siti Maryam alaihissalam, seorang awewe anu can pernah disentuh-sentuh acan ku lalaki, tapi ketika Allah buat berkehendak reuneuh kudu reuneuh bae Siti Maryam padahal can pernah dijima ku lalaki. Leres eta. Maka tempo dari Nabiullah Adam alaihissalam digubrakeun, diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala alam dunia dalam surga tanpa melalui ibu jeung bapa. Mun Allah geus berkehendak gampang nana.
min nafsi wahidah, kembali orang diciptakan tina nafsi wahidah tegasna Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Allah nyiptakan Nabiullah Adam alaihissalam di alam surga, akhirnya Nabiullah Adam kesepian, kumaha wa khalaqu minha zaujaha, diciptakanlah pasangan pikeun mendampingi Nabi Adam nyaeta Nyi Siti Hawa alaihissalam, dicipta ku Allah tina tulang rusuk Nabiullah Adam anu kenca, anu bengkok, anu heuras. Geus awe mah sifatna bengkok heuras, gampang sensitif, gampang pesimis. Telah ku diluruskeun sabaraha mata potong awewe maka gampang econ, benar eta apa lecon? Apa lecon? Tapi awas deh, ulah mentang-mentang awewe dicipta tina tulang rusuk Nabiullah Adam, isyarat mun awewe makhluk anu gampang pesimis, gampang putus asa. Justru kemuliaan awewe terletak sakumaha lalaki eta ngamuliakeun awewe. Ya, oh punten Pak punten. Eta awewe bisa mulia di hadapan Allah, termasuk di pandangan manusia ketika seorang suamina bisa memuliakan pamajikanna. Tapi ulah nyalahkan ketika ke seorang istri turun martabat tak handap martabat, ulah wakanyalahkan sejen ragap lalakina salakina, apakah aing ieu ulah yang geus bisa memuliakan pamajikan apa tacan. Karena bupa punten ketika awewe geus ditikah ku seorang lalaki, tanggung jawab bisa usap rambut awewe sampai susap dampal awewe, ayat dina tanggung jawab salaki. Cocok eta Bu? Cocok eta Bu? Ulah walaupun eta awewe sanggeus ditikah usap rambut sampai susap dampal adalah tanggung jawab salakina, awewe ge ulah ngeunah-ngeunah tong boroning lekuk tubuhna anu ulah ditembongkeun kana batur, keur sadangdana ge kudu pikeun salaki. Tapi kula mah yakin ibu-ibu urang suka maju mas saleh. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Lantaran di dia mah pan aya pengajian di dia sambil sekali banyak. Alhamdulillah dibejakeun pan kuki di dia awas lamun lalaki pun lamun awewe geus ditikah ku salaki kari-kari beki ngobrol beki muka aib-aib salakina dosa gede eta muka kakak. Pan kadang-kadang aya eta sok eta teh cacahan jeung papada ibu-ibu, tapi di dia mah teu aya di dia mah atuh sarolehan di dia mah. Iman di ditu di lembur pula dijiput di menes. Eta ibu-ibu kitu lah sok nongkrong di pos kamling teh Bu, Pak. Bari siling tiangan kutu. Kayak kutu macam mana yang dijajan ya tai. Batur mah spek 2 lembur diomong. Biasa pan mimitina mau ngobrolkeun sembako, harga minyak, laju harga cabe, harga uyah, biasa gitu lah. Laju tetimu cacahan, tetimu cabak, tetimu obrol, kasih laki sorangan diomongkan Pak. Kita dong salahnya gitu kan? Mimin, teh mimin ini dia ya. Ampura teh nyanyi jam karena heula ya. Oh teh mumun teh mimin ya. Teh mumun mah burung. Aya di dia kabehnya. Komplit. Teh ya mah ada kurang nabenya gitu gunanya teh kula manasib ya boga salaki gitu kunaon salaki kula aya awak kuru aya buat sok gede-gede cumplung cenah salaki kula. Awas Bu ulah gagabah dor abulu-bulu nage eta sagoreng-gorengna salaki muda sanes mah ibu hayang kawin jeung salaki ibu kudu ngajaga aib termasuk nih lalaki ge atuh kudu bisa ngajak kemuliaan awewe. Pan kadang-kadang lalaki pan hampura sarebu hampura nitah karena pamajikan tah meuli delan ka mana ka warung make samping jangkung bulu kelek dong anak foto kacepet diliwir tadi cara pan tah meuli delan doang ku salaki meuli rokok sabungkus cenah ge sisana belikeun delan eta mah aurat tadi pihare pan ku salaki aya kan tadi dulu kitu lah tah aya di dieu mah rajin kiwari mah. Masya Allah tabarakallah. Ternyata kurang mah Masya Allah bupa kurang aku hayang diaku umatku Rasul sementara loba jasa ajaran Kangjeng Rasul anu ditampelakeun ku urang mantap bupa ya hikmah tidak pengajian urang hijrah sakedik-sakedik melalui tina pangaosan pernikahan ieu urang bedah setik-setik kebiasaan urang
anu tadina urang sok mudawamah dosa alit urang salik saeutik hindarkeun sebab hikmah tina pangajian teu aya jabi adalah sebuah ajang sebuah momen untuk meningkatkan kualitas iman urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu paling inti tina tujuan pernikahan teh adalah at-taqarrub, menjadi media untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Mantak punten 1000 punten salah lamun jalma nikah kadituna ngalobaan maksiat salah berarti tacan bisa meraktekeun tina fitrah pernikahan. Sebab justru tina syariat pernikahan teh adalah sebuah syariat media cara pikeun urang teh ngadeketkeun diri ka Allah pikeun ibadah. Pan eta urang keur bujangan mah tual toel kana lawan jenis doraka. Kiwari mah ih engke teh Dewi isukan geus ditikah ieu ku salakina. Tong boroneng tual toel anu belah handap luhurna ge dibuanjar. Masuk bapak tual toel ka majikan masa. Ih, masya Allah teman ulah sanggup kita buanjaran buat. Ya, udah dibejakeun mah. Sakali nyekel leungeun salaki ka leungeun pamajikan didorong ku pandangan syahwat, maka dosa muruluk tina leungeun untung tante. Kasihan deh lu anu bujangan. Mantap Mang Sadri CCWS yang mau ngaji terusan 17 tahun ka jero ya. Ulah sang-sang kita ganjaran gede. Masya Allah tabarakallah. Tamangkana lah. Etana untungna tina pernikahan gitu adalah sebuah media untuk meningkatkan kualitas peribadahan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi aya sebagian masyarakat nabupan pernikahan eta dijadikan alat, dijadikan media untuk saling yang melapihakan sawat belaka tanpa memperdulikan aturan agama. Ayat-ayat bukti. Eta rumah tangga nu kitu masya Allah tabarakallah ibu jeung bapak naudzubillahi min dzalik. Mungkin rumah tanggana awet rajet hirup teureun pasea jeung pasea mah. Kunaon? Karena agama terjadi patokanan. Sakali paseana lawang imah ngajeblah. Termos pabalesan. HP dikeum di jero cai. Ai beuteung malenyun deui. Pas ditanya kurang, kakak mah rumah tangga pasea bae ai beuteung malenyun deui. Ih, ngeresna bisaan. Ulah mah pasea ge luhur nah handapna mah damai cecep. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dan awasnya tes ditikah teh awas. Teh Dewi ya Teh Dewi amanat kula kana Teh Dewi khususna nya panganten awewe lamun tos ditikah engke Teh Dewi harus siap melayani kakangna secara online. Secara online. Lain gagabah yang ngomong Kak. Jam babaraha geh di toel ku salakina lamun teh halan kudu siapa eta ulah gagabah. Mun Teh Dewi sare nangkuk dilakete ku akang wajib geramalik sambil ngomong serahkan semuanya untukmu. Ulah alasannya Teh Dewinya keur sare nangkuk dilakete ku sarki kalah ngomong barangnya ada 7 sedang dalam renovasi. Masya Allah. Mudah-mudahan ieu panganten baru ieu nya teh baru ieu mah pangbubungah khususna urang nu jadi panganten bari mudah-mudahan urang ge sami jantenkeun pangganten sakinah mawaddah warahmah repeh rapih seueur rupiahna anu akhirna dina akhir penutupan pangosan ieu jeung kuring ngiring ngadoakeun mudah-mudahan ieu karohadi hajatna aya dina kaberkahan amin. Oge Teh Dewi nikahna enjing dipasien kalancaran geus keluarga besarna dipasien kasehatan sehat zahir sareng batinna. Oge masyarakat suka maju dijantenkeun masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin. Oge hapunten disimkuring oge ngiring doakeun mudah-mudahan simkuring jantenkeun urang kalih anu saleh anu tiasa manfaat ilmu dunia dan akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.